aing malah lieur sok bayangkeun ku jelema ayeuna mah sok bayangkeun kumararan jadi pengangguran masih kena diomongkeun ku batur ku digawena masih kena diomongkeun ku batur oh jadi serba salah kumaha ieu teh gawe diomongkeun nganggur diomongkeun serba salah nasib jadi jelema susah mah saga diomongkeun lah lieur sok bayangkeun jelema beunghar mah ngalewat oge ditanya Pak bare ka mana ka dieu lah kalebet lah itu aya tuangan aya kopieun aya iseupeun ka dieu lah Pak kumaha tanah teh Pak bari dicas sabaraha abdi bare mesel aya mobil ka mana Pak aya mobil lah ditanggut heula sok bayangkeun jadi mau beunghar mah ya da jelema susah mah boro-boro dilieu ngalewat oge boro-boro ditanya sugan Pak bare ka mana boro-boro aya jelema beunghar mah ini ke restoran Pak mari Pak masuk Pak lihat dong Pak banyak menu-menu makanan yang enak-enak Pak sini Pak mari Pak ini menu-menunya yang enak-enak Pak nih sok jelema nu sangsara jelema susah cicing di luar restoran oge diusir ku security padahal aing mah cicing di luar restoran oge rek udud rek istirahat maka diusir tah siga kitu deui lur otakna terus sukses lur ame dihargaan ku batur ya urang teh embungnya ieu wae teh hayang gitu siga batur nyenangkeun kolot nyenangkeun pamajikan budak bisa ngabantu anu susah jadi urang mah yang teh uga rezeki teh hayang gitu ngabantu anu susah mung dihakan ku sorangan gitu tah gitulah lurnya semangat we lah ngarontena